Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana tepangkeun nami abdi Salsabil Nursadrina. Dina kesempatan ieu abdi bade ngajelaskeun ngeunaan salah sahiji kaemaman anu sok aya dina waktos lebaran di bumi abdi nyaeta makaroni goreng. Nah, makaroni goreng teh mangrupakeun kaemaman anu dijieunna teh dina makaroni kering. Makaroni teh atah keneh, heuras keneh. Tuluy digoreng nepi ka garing sareng renyah. Tos kitu teh boga rasa anu gurih, asin, lada jeung nu sabagaina. Nah, bahan-bahanna teh gampil pisan. Aya makaroni keringna, minyak goreng sareng bumbu-bumbu rasa. Aya uyah, merica, keju, balado, aida jeung nu lain sabagaina. Nah, cara nyieunna teh gampil pisan. Anu kahiji, si makaroni teh dibersihan heula bilih kotor sareng dipilihan bilih aya anu rusak mun teu nu naon kitunya. Anu kadua, si makaroni teh digoreng dina minyak panas tapi apina teh ulah gede teuing, beusingan gancang gosong. Tos kitu bilih digoreng, si makaroni teh digoreng nepi ka warnana teh robah jadi keemasan kacida gitu. Tos kitu diangkat haju ditiriskeun. Saentos ditiriskeun, si makaroni teh dipakean bumbu-bumbu sak hayang urang. Bilih resep anu gurih dipakean royco atawa uyah, bilih hoyong amis asin lada teh bisa dipakean ku balado. Entos dibumbuan, si makaroni teh disimpen di tempat nu kedap udara atau di toples beh awet. Nah, makaroni goreng teh mangrupakeun kaemaman anu sederhana tapi ngeunah, tiasa di emam pas waktos lebaran atawa sapopoe ge tiasa. Da gampil nyieunna ge. Sanajan bahanna teh meser teu nyieun tapi ngolahkeunna teh, ngagorengna teh jeung ngasup-ngasupkeun bumbuna teh tiasa dilakukeun di bumi masing-masing. Meureun sakitu wae ti abdi mah. Hapunten bilih aya kasalahan dina nyarita. Mugia katerangan ieu tiasa mere mangpaat. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.